lagi diisi itu. Ketemu lagi nya. Wah. Di mana sia teh bieu teh? Ku aing ditoto gede sugan aing modar. Urang moal colena. Rag-rag di warung. Nah, teu mawa kerating deng. Di jagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur. Nah, sia teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaot. Mau foto lontong. Maot mah gugur. Gugur maot mah. Cing ai gugur mah ngabeledug. Jelegur, jelegur ngabeledug mah jurig. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuarta. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Gatot Kaca. Purabaya. Puru Kuntul Karitungu. Purabaya. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing. Carikeun. Ngerikat gitu aingnya. Nakis lebih kapas gitu boy. Mata kena ge rikat aing mah. Kancing Jaya, Krincing Wesi. Krincing Wesis. Wesi. Krincing Wesi, Arimbi Suta. Arimbi lapar. Payak nu bere. Refleks gitu aingnya. Percaya. Lebih ke pas-pas we. Arimbi Suta, Bima Putra. Refleks gitunya. Lebih ke pas-pas we itu. Bima Putra, Badalungan, Badalohor. Cepet gitu. Lebih ke pas-pas we. Cepet. Beres. Wani marang aku, ora wani dening ngopo. Acan. Alah, dengit. Coba maju pulang aja. Ayo pada. Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. Jadi jeung si Huis nama mah. Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Jokowi. Bagong. Astra Jingga. Cepot. Sutisna. Abdullah. Uned. Anjing lu baru baca ini aja. Modar sia. Musik sia, modal sia. Anjir bisaan euy. Ya kitu. Leutik. Iya. Anjir berat euy. Berat. Alah. Berat. Wes. Berat. Ya. Woi. Eta Rika teh kitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo aing ditotong. Aya naon? Panu. Satu barang
liar Bebas. ini digawang kacida sama jenggeuleuk kayaknya. Eta musuh mah dah. Alah lieur euy. mau teu ulang lu boa gay sia teh. Homo sia nya. Pek anjing pek. Homo dititah ya mau ulok. mau diasongkeun Dah bebas. Ampun. mau diasongkeun Jurig sakti setan kumawasa doh melalui mulia tibatan manusia sumuh sok sia mereka mana lompat ke nyawa kabina-bina teuing sia geus ngaganggu teh hari geus karek kaleuwih teh dulu geus karek ketek teh muni buktina pancerna oh gitu Iya. hayang dibuktikan tenyo aing lajeng Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badranaya ari gorehead gorehead teh bener bawang je dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk si eta gini ya si eta mau dipecah-pecah ge kabeh jadi makhluk ese teh mau ulang aduh aing mah kaduhung dielek ketek ese delek ketek le ese musik ulama ni ngagugahkeun macan turu sia ka aing ese dieneuk-eneuk lagi satadina ku aing teh moal diganggu sia teh tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek negara Amarta dina harti baka ngawut-ngawut falsafah negara layang jamus kali musada aing bagianna sok urang ijen jeung aing paingan atuh logatna ge beda urus domba wae sia mah ieu teh paralus domba lagi tina gerak nya oh tidak gerak bener disirek diadukeun jeung nu uing ieu teh naon aya naon be tansah diajeng-ajeng Pak kieu jang dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo kajadian kajadian positif negatif laras yumu tayeu teh supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu hareng-heng ku dedengean pajejet ku dedeleuan beuki karasa beuki yakin yen geuning ujang aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat ieu jelas sabab naon da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun leres
jadi segala rupa urusan anu aya di dunia ieu teh perlu lengse perlu angeus atuh teu angeus mah ngabuntut bangkong murid gini supaya ulah ngabuntut bangkong Sumuh kurang angeuskeun hiji-hiji pasoalan anu teu anggeus sabab urang mah beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang aduh nya puguh we atuh bah cara ngangeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario kana kudu turut kana eta pelaturan sabab lepas tina eta pelaturan sanksi bakal karasa akibat anu bakal karasa mamala leres supaya lempeng dina hiji tujuan lempeng dina hiji gawe nyaeta ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa ta eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh bakal aya balitunganana mun teu diangeuskeun sagara perkara teh beres dari hukum keakhiratan mah deuleu teu pandang bulu beda jeung hukum anu aya di dunia bisa dijual meulikeun kana duit laras jelas ari hukum jeung pelaturan di dunia teh gabungan menang jelema bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat komo jelemana lamun geus ubud dunya laras geus teu nyaho kana kaahiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cik mah manusana teh leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka dulu dah eta pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unggah pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud naon udaganana lan apan aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum dia kene geus aya pabendrok gitu naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pandatang kadunya ge teh mawana naon dibolikeun tinggalkeun amal-amal anu hade lakot jitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupuguh maka jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu komo soal agama ngambek atuh bisi didagor ke ku jisi maing si eta mah babariga getah bawang dan nyaho adat aing pan aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak jadi leres urang teh moal mawana naon ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manyang ke nepi ka anak incu buyut bau jangan wareng gudag-gudag ka keciur bakal ngaruntuy kan nya malah beh dituna bakal jadi sejarah
mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna atrap pulang karasa ku sadarea nya mun ceuk hadis mah teh khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea alah bener jawaban ku leungeun apaan engke eta mah di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon karena dijawab kumaha nakonna saha pangeran maneh deh man rabbuka saha teh nu nakon teh malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat ting urang hariang gitu muni Arabeun semuanya bahasa Arab urang mananya malaikat oh heueuh malaikat teh tetanggan Haji Otong bisa jadi conggeang ya dulur nasi urang alam malakut teh bahasana naon iwati rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitu nya tongker dieu teuing sadina agama teh engkena kaituna jadi fanatik teh ulah kurung batok ngewaan gereuhan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram kitu aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tak juga tuh letik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia teu leupas ti haram jeung halal iya katang ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia naon ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat dug 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 tak jelema teh apaleun oh ieu bedug lohor iya asal hari ini teh jelema teh ke masjid heeh ai bedugna mah ngajedog teh salat saeta teh berarti calo Sumedang manehna mah ngajedog di dinya teu milu ulah jadi sia ulah kawas bedug ai ka batur nita asian teu jadi calo teh bedug lain goblok lain tak gitu Pak heuh sok sapadung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea da Pak beda teh ngaganggu teh kenapa mendegan uing his halus beda teh deuleu paham deh halus abe nyamung mes di perbandingan bener tak gitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea kudu jemar mah disamungkeun deuleu alus beda teh entong boro make jeung pamadegan ngaran geus sok ngaran sakacamatan Buah Dua Udin WKB dalieur geus sok anu nanya teh dek ka mana Din hor itu Udin dek kayaknya ka Udin sebab Udin nyunatan anakna si Udin dalieur geus sok serangan alamat jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyamung ieu kalah parasea eta teh cereuh tah sagedeung deui tarawehan pan uing masuk 23 aduh maneh 11 eta dipersoalkeun mah jareng mah Pak dek nanyakeun nu 23 jeung nu 11 nu mana nu bener bener duanana ge asa daek ai nu salah mah nu teu anu teh taraweh heeh ya bener Pak nah syaker dieu ting otak teh dinu kitu jadi pasea menit gede lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa nemongkeun kabodohan jiwa kabelegugan wah iya kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti kitu-kitu wae digagedekeun urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola informasi ditutupan manya ari ayeuna informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet
benar Gus i7 ayeuna teh deuleu geus dunia maya merukan murukana iya nya Pak canggih kira kurang bodohan leres Pak jadi urang-urang keneh nah urang-urang keneh ya dati ditu nama eueuh siksa eueuh teu aya siksa kitu eueuh aya nu nyiksa teh amal perbuatan si lain nu ngaganjaran teh yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih eta ulang di jero welas asih teh siksa teh pangwarah teh deuleu lamun eueuh siksa mah balik pikir mun eta geuning jadi di kasang tukangna eta teh Rahman Rahim nu matak Rahman Rahim dijieun pangheulana bi ismillahi rahmani rahimi doh eta bulan puasa supaya ulah pelontong hirup bi ismillahi arrahmani arrahimi hari bi didinya harapna harap jar nu ngajerkeun bi ismi ari ismi mudop hartina panyaranean ilahi mudop ileh hartina nu nyarane tu gede tah si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon rahmani rahimi nyaeta welas jeung asih eta nyahan deuhan tadinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati dan nya tembus kana hate cacak salah mati nah ari ayeuna anu paseh da teu mararati keur sok anu leko ayeuna mah benar tapi heueuh bener euy da batur mah tembus leres Pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teh eta mode salat gitu salat di keureueuh geuning mati mah henteu segekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana diibadahanana eta pagulu ada wahyu bukan teh yo dekul mah teu kaharti bisa eta oge jo dekul naon diajar targetna teh bertahap diajar lamun karek diajar ulah boga rasa bisa ulah boga rasa benar ulah boga rasa geus nepi deui kabatur ngahampas jadi ayana salat teh tugasna oge aqimus salat adegkeun doh adegkeun tak syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegkeun tower apa sia tower eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah well atuh kang share eta mah goblok share tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat jangkungna teh eta teh lain jangkungna lempengna teuing ti kaler mah kitu otakna sege-segekan ya kayak itu nanti mana dikegedekeun alah tower diadegeun nya leres eta teh nyieun jaringan tah ngalegaan jaringan tah HP nama pek rek naon we rek HP mitro tadi mana tower geus diadegeun si lain hubungan ka Jakarta cukup ku halo nyamung iya halo nyai cager pandite malan da nyamung nyai cager usum naon nyai di Jakarta mah usum demo nyai atuh cing mah pangmawakeun demo hayang asa alah baru kana
ayeuna demo teh empe-empe meureun. Ada ke sekolah teh apa tulis. Tapi Pak, naon? Tower aya. Heeh, tapi ieu HP teh nyambung ku pulsaan. Semuanya nyambung pulsa. Tapi teh nyambung keneh buat teu dicas. Tapi teh nyambung keneh bawa HP-na digadekeun ya. Benar. Dua kaupik. Salat di keureuy nya, tapi teu dijabah buat tarajakat. Anjir. Hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu. Kolot eta tereng atuh. Tapi teu nyambung keneh teu dijabah keneh salat di keureuy bawa teu dicas jang. Nah eta batuna. Bawa meureun tara silaturahim jeung gaib jeung nu gaib, gaibul gaib, rijalul gaib. Dah eta. Jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu. Cenah eta teh nyambung keneh bawa HP-na digadekeun. Digadekeun. Maun maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh. Dah eta. Anjir. Burukan. Nepi kayaknya kolot urang. Oh, kudu bangga boga kolot kitu. Kudu reueus, lain bangga, reueus bahasa Sunda mah. Burukan teh batur mah. Reueus. Ayo ngedong di kota tapi kampungan saya cewek. Reus. Benek. Saya boga loba nektok. Kan bae ciri teh. Muhun Pak. Nya. Bener. Bos ya digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul. Hirup kakonengan teuing. Kakonengan teuing. Rajieun daek salat tahajud geuning pamenta nurulung. Murudo. Malah pamenta ge ditarget geuning, ya Allah, geus salat tahajud teh. Ya Allah, kun anak hayang kabeli ojek. Dah. Ditarget kumaha lamun Allah rek merebus. Eta. Urang mengadung wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we. Tong ditarget. Tah, ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut. Bangkrut bener. Jadi pangsilaka-silakana jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang. Iya nya pa dicukurkeun jeung pangabutuh. Keune urang mah heeh eta anu ngalalarti geura. Mode ahli-ahli politik gitu. Heeh. Da bangkrut ibadahna teh. Bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako. Mau 10 atuh. Caritana eta teh dek bantuan. Tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai. Dina tabang deui. Bari encan waktuna teh kampanye. Tah, ieu teh karena Allah, karena partai ieu teh. Cing. Jadi we bangkrutnya Pak. Heeh, nya nu ngarti teh. Akhirna mah jegor-jegor ka bobodo, buringas ka titiwasan. Eta kan. Tapi jelema ngarti teh. Heuh, da orientasina kana kakawasaan tadina. Lain dek jadi media. Salah udagang. Benar. Jadi orientasina teh kana kakawasaan. Kadituna naon? Bakat teh gak ngahalalkeun kana sagala cara. Duit negara, duit rakyat dilegleg. Eta bangsat loba di luhur eta. Loba nu para nyangkokon. Memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede. Leumbah kana resepna. Daek datang ke kampung-kampung arang ngaherenge ngajak seuri kaos nu heueuh. Jeung ngadak-ngadak bagur sakudung. Bager sarimat. Gek ke dina kursi, wah culang cileung neangan palingeun. Sa, si goblok. Ulah kasar teuing si teh. Ulah pokan. Mau lo kasinggung. Tong boro kasinggung, nepi ka TBC lain urusan aing. Paduli. Lamun ditewak sia diduruk kumaha? Babari nyieun deui. Kai loba. Sama jangan ya bahaya mah. Mending cara aing jeung ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba. Ada bener hiburan ongkor aing teh. Tah kitu jang. Ya, jelas. Dina agama ngan ukur kedok ya Pak. Kedok atuh disimutan ku kabohongan, disimutan ku kapalsuan. Wah, padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasyir
Pak Anjir Hei nu disimut bangkit meneh geura bejaan ka itu ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan ku kabohongan ku kapalsuan wah dikedok mun ceuk ayeuna mah dikaredok mengatasnamakan rakyat benar wah rupa-rupa Pak mah daroraka nu kitu teh Pak ada ya balitungan jangan tuh keur urang bisi kaganggu hate aya hiji katerangan pashhadu ala anfusikum artina saksian diri maneh cukup kumararane eta dari punyaksian we batur mah sia kagering-gering heeh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si lain Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make ngewa da Allah geus nyadiakeun neraka teu kudu ku urang da aya anu berwajib nu newak mah lah nu berwajib oge geuningan loba kacogok ini mah tah di dunya mah tuh dah eta lieu Uy ay aka geus hirup geus ari si laing paeh keneh aya nu paeh nyoyo jangkrik monya nu paeh nawar nu paeh hayang bawang aja udang aja udangnya lah mak terus budaknya sudah mak ya saya tanya ku maneh eta mak nu ka rerenengan gitu seperti jeung lain muhrim seperti nu geget lah naon tinggali mak dulu mak rerenengan jeung bolon hayang kaberondong mak dawala kamana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim kamana ini na teh Arjuna deh ke apa jang nu jelas marek dicacak cenah keur syarat neangan ilmu kayak ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha asli Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula mak cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek diberik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak mula syara kana jadi bapa nya perlu wujudna ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora jeung saya kasedih muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh seberapa tahun cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Buser penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa bener lah ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu termasuk perselingkuhan ya mah
benar deh. Jadi tidak boleh jangan. sebenarnya bakat yang kunyaah ka maneh nya kabdi mah lain kitu atuh Punya Ahmad gitu. kumaha kronologinya pangnanya mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban Kapoyo dari itu. nepi ka peuyeuh mak teh jang Ayeuna penting ieu kata. lajeng kuping pula kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mak teh kapelet teh jang Ya teh sorangan. ieu teh maksa bogoheun ka mak ngan ku mak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga Ridho. kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jing dawala kitu mak teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna Sin. jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang Tuh kan me perjanjian unggul. nya atuh wilujeng ngai kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu pendek abdi bade mios ti dieu Mau nyareknya. moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu dan abdi geus kaula we aku bapak saterusna dia moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring benar anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna Batsin. eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini daerah kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina Coba goreng dua di bapak tong. wah curiga teh mah meni geget kitu Buat lengket Mas. nya bapak urang pasti ya sia mereka leumpeuh Yuni sia teh pengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar saya sabab Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala Kehalangan ku iganya kan. teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa kunyaah-nyaahna ka Bapak Ya, kudu jadi kol. tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh Putar lidah. karek sakitu geus ka doktrin Tidak akan gitulah. dewek mah tidak akan tidak akan percaya Benar Kang lah. amuan sampingna Pan buka ciri. Bapak urang mah boga ciri nu mandiri benar punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Makan. Bapak
Permainan bapaknya gila. hapunten pikan nuding goreng abdi wajar ja Udon ya. teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur ku antek-antek na eta jurig Allah cilaka kabongohan bangsa urang ieu Wah, kemohoan Ri. Ya kade. raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurik na urang tewak Bapak uningati saha Culik rek ditewak nih. dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna Monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir Gitu anyat celangannya nama. nya da lain sagering-geringna cek aing oge percaya ka bapak palingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima nya da pisang nama keti kotok Di pangbuburkeun ku akang ge beak. teke lagi si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah Kuya Eupeul bari teh. nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega eta kan. ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta monitor megang leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing wah lang sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kayak gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mak kaula nun ngaheur cai mah kerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaula nuhun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha bo tajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu di bedo eta teh anu di bedo aku bola geuning baju ngan lihat palingan dicokok ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya teh bade naon Bapak teh urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu pindah ka dieu Carana nya SMS kolot. naonana biukna pindah ka dieu Pindah ada geus montok. lah pindah ka dieu lah pindah lah pindah Loteng geus anggeus. maksudna gerak pindah lajeng ieu Dewa Nur Cahya tuh meremkeun socana rap sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya ike nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing balelesat datangna ka tumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung beres putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri wah itu miri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Nu biruan temannya. Pak
ka dieu majuna nah ajar di jelema lu Satu geuning sing barun gua Star Trek teh teh nya incun ini anteh Wilujeng Sumping yap Sampurasun Rampes Astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot gawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh eta bapak abdi main teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king Astra jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga lingi aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we tinu tadi Wilujeng tepang deui lingi cepot salamet maneh jang dawala salamet mangga lingi bapak abdi deui nya bener alah ya kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi wah ayeuna mah Pak ja loba nu ngabelana ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan mak kulimaan lu boga teh jamuna Tuhan ngabela nandangan kasungaraan bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata kena korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk bapak nya anu didongengkeun ka pungkur ngaon kan cing bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kalima pancer lain bunga haji dari rukun Islam dari langkah beragama ingis
Dura pangrina nu tatu matak tugen Cancam marica tekau rek tumanina teweleh menang musibah teweleh menang musibah Payus mun sini elingan pantes mun silip tolongan tandang sili ajen du masyarakat manusaan cahya sesekar ningwang cahaya papak warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit kakaknya benyeng lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 4 kali 5 pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna dah eta wow si horeng raja THT oh nyanya ka meureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngacongklokeun teh hate kan hate kusut nu jual begah wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula Eta yep. pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu wow koneng Nur Geni
Nur Bumi dupi apa pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan jurig jeung sakti wow akang kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah Bapa teh kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awau langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awau langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna dimanian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul siap itu cenah nongton di ditu di jadi Nu Payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung atawa nurulunge rinit alah sia nurus tunyung pantes dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna bener gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu gawe teu gawe henteu yang busung eta dagelan nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa nu mana maneh cing bingung ge bayu aing dia cing pengen lu ke mana Kang pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit anu rencem Kang nurencem meneh abdi mah rek milu teh kan nu reuncem karena teu susah kuning mah kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya mari lu EKB anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan ayo dit mangga mari kana elep salametkeun Arjuna tersangka teuing Bapak aing benar Kang da eta boga Bapa mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat patri daya deui Kang Akang bisa sholat geus apa sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna sholat geuning ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh injak resep eueuh buruhna sia tahu naon heuh da kudu kaharti heula
awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah kalau kudu apal heula kanu diibadahanana nah itu teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we Karena mah dikepung. apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh Sok supaya kardieuan. ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau kalau udah telepon anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sodako tara nyieun kahadean ka batur tara lulungan kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureung jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Dawa paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain eta anjir puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas
nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh dol heuh jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala ai jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya eta genek keur mah di luhurna jiga ranca lain kabina-bina maot teh teu munasabah Abah naon ayo orang teh dek ke mana bah nanya dek usaha usaha naon teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni narima gaji jang maraban silain hari emak ke mana bah emak ke mana pan maot baheula ge ayo mau teh naon ayo mau teh naon maot teh dicanak ku Allah ni talete oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah kana lo teh bandar bawang abong bebenyit abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh heeh ni talete teh budak kurang ka Allah atuh yuk aduh dek naon orang nepungan emak emangna Allah teh eta teh supir angkot merukan Ya, ku teh. merukan kuwu beralo ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina ceuy ada budak merukan si Ius alah ampun Ari arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge coba ting menya si Allah butuh tempe gengge oh gengge juga aing tempe alah ada budak abah naon ujang yang disunatan abah karunya teh anak oke geus boga duit nah dari sunatan mah lain ku duit ku peso apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan raji sunat teh ku abah keretna atuh tong mitah batur teu bisa jampena diajar geus gede kitu Allah ka becus nah abong bebenyit ya jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina masing-masing aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea pada boga keahlian anak anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat itu abah naon hayang disunatan abah buru-buru heeh engke tenang geus boga duit gede nya nyongkeun ka pajak dia ayo wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu menang ngaji can disunatan wah menang ka masjid cuk saha teh cek sa diajar mah keun bae can disunatan oge budak ieu ku daekna teh untung apaan maca Quran mah kudu
kudu abdas heula cenah da. Ada rek abdas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Diajar. Padahal teu bisa. Sudah lagi untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Enggak ya teh diajar alif ba ta sa jim ha ho. Cageuning. Kita gini bisa. Teteh huruf hijaiyahnya. Iya. Dasar. Alif, Ba ta, sa hai alif teh bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u. Allah. alif teh Iya. Sudah nepi Ustad. Gara sok ku abah bacana ejah alif jabar a, alif jri, alif psu. a i u Tak itu Tak gitu. Eta pintar budak. Ustad Ayubeun dah. Ya. Sudah nih. alif naon be teh alif jri, alif jabar a, alif psu. i a u Itu Sakitu ge. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun, Allah. Eta budak. lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran, alif tangwin jrin, alif tangwin psun. anturkeun Aninun. ayo Ulah dibawa. Ulah dibawa ngalonye budak teh. Sugan we jadi lebe. Itu dibawa ngalonyeng. Ayahan teh aya alif yang harapan nun, model alif nun mati jabaran. Oh, Sok abah diajar. sok diajar. alif nun mati katabrak Si belenggung. Ejo katabrak dari anak asing. nepi ka kokosehan Karunya. Bapak Ujang mengalonyeng. B tangwin jabar ban, B tangwin jr bin, B tangwin ps bun, bantingkeun Ban bin bu. ban bin bun. bener Meni awam pisan kena agama. B jabar ba, B jr b, B ps bu. bakakak Babi bu. Lain di kahiyang rupa hujanu berimbang
Orang saya Yahudi. Ulah babaredogan mesti kena kana masjid. Ulah babaredogan kena bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipayahan ku si lain teh. Aha, ada orang Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. Nah, ya kitu Yahudi dina hate urang. Orang-orang Sunda. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teh? Kulu di dinya teh jama teh. Eta teh. Kumaha zaman. Jama teh sarerea bareng kabeh. Oh, eta jama teh. Jadi kasakabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Oh, kabeh oge bersih. Seperti bapak tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut Jeung jukut. anu teu dipelak